Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagian anu ka 7 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagean anu ka 2 welasna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah tumpak tungdung tes. Para wargi sadayana sanggeus tuyul indit Raden Samar tuluy neangan tempat anu sepi. Kabeneran di tukangan pasar teh aya WC atawa kamar mandi. Alah, kabeneran aya WC euy. Aing rek ngajirim di dinya supaya eueuh anu nyawankeun. Kitu gerantesna Raden Samar bari tanpa kaketrok heula Raden Samar tuluy muka panto WC. Dasar jin sanajan pantona dikunci oge pikeun dirina mah eueuh masalah, tapi barang panto WC dibuka ana jerit teh ti jero WC anu ngajerit. Apes pikeun Raden Samar sabab di jero eta WC tetela aya ibu-ibu anu keur ngaheujeun karek sapotong. Atuh puguh we nalika Raden Samar sup ka jero eta ibu-ibu nu keur ngaheujeun karek nonghol sapotong teh langsung sup asup deui. Raden Samar nempo kitu langsung kabur sabab sacara teu dihaja manehna nempo nu raweuy jaba geus bala pamarang-marang keur nyengir eta nu raweuy teh. Aduh sial, ari sugan teh eueuh jalmaan tuh apes aing teu kahaja
tadi aing nempo anu ngajebian bari jabri graweuy kitu cek Raden Samar bari ngebelesat ka awang-awang. Sementara harita si ibu anu tas ngaheujeun gegerewekan bari pakupis di calana deui poho ombe. Tulung ieu panto WC mukaku sorangan, curi tulung. Cek si ibu kitu nate jaba pohoeun teu cecebok langsung lompat keluar. Sedangkan Raden Samar sabot manehna keur ngalayang di awang-awang. Manehna jadi seri sorangan waktu ingat kana kejadian anu tadi kealaman. Komo atuh ari ras inget cikene mah nampono ngajebian bari raweuy. Ingetanana jadi terus kaneng mita pamajikanana. Duh, asa jadi lieur ieu teh. Gara-gara nampono kitu aing. Aduh. Mending balik we heula ayeuna mah ka pamajikan susuganan daekeun berang-berang kieu. Saterusna Raden Samar laju nyirorot turun ti awang-awang. Ngahaja samemeh turun teh bari nitenan di sakuliah eta tempat. Susuganan aya deui tukang rambutan handapeunana. Duh, kabeneran aya tuh tukang rambutan beh ditu. Aing rek meuli heula rambutan keur ngolo pamajikan supaya teu ambak nalika aing datang. Bener mau rambutannya. Gitu cek Raden Samar. Sanggeus ngajirim jadi manusia di tempat anu sunyi. Harita Raden Samar muru nyamperkeun ka tukang rambutan. Sanggeus beres meuli rambutan. Harita Raden Samar laju ngaleos sejam muru balik ka imahna. Para wargi sadayana sedengkeun anu di imah hampir sapoe jeput neng mita nu nungguan salakina. Akhirna nalika tabuh 3 sore mangkori satpamna mere beja yen Raden Samar aya di hareup bari mawa rambutan menisa gorobag. Dasar Raden Samar manehna ngahaja meuli rambutanana diborong kabeh jeung gorobagna pikeun dibagikeun ka sing saha nu hayangeun. Najan semu keheul neng mita gancang nyamperkeun ka hareup. Bener pisan di hareup ka sampak teh salakina geus aya dina teras. Sedangkan rambutanana mah keur pada nyokot ku pembantu jeung satpamna di pakarangan. Nari akang tos di mana, Kang? Abdi mah meuni lieur neneangan ti enjing. Itu cai teh meuni tos bari bakat ku tos lami, Kang. Aku naon atuh? Meuli teh nyarios heula ari bade angkat-angkatan teh. Meuni jiga nu alim dituturkeun ku abdi, Kang. Cek neng mita bari ngabalieur baeut. Nempok kitu Raden Samar gancang nangkep pamajikanana ti tukang bari sasadu. Duh, hampura neng, hampura akangnya. Kapan akang teh tadi peda katingalina keur sare nu matak akang teh nyarios heula nya laju ngalewas we asugan teh neng nuju kulem we mataku akang ditinggalkeun teh neng. Cek Raden Samar bari ngusapan pamajikanana ngahaja sangkan tereh leler tina baeudna. Cek akang saresot teh da abdi mah henteu, Kang. Makana ku abdi teh pangadamelkeun cai enteh akang teh. Tapi akang na ujug-ujug teu aya. Asa heran abdi mah, Kang. Sakadapan mah Raden Samar jadi cicing. Tapi di balik eta manehna jadi ngarasa sieun katohian ngeunaan saha dirina nu sabenerna. Dina hatena jadi ngagerendeng. Waduh, cilaka. Ari sugan tadi isuk teh pamajikan aing sare. Ambe palang siang. Pamajikan aing curigaeun aing bisa ngaleungit. Sabot keur kitu, neng mita tumanya deui. Ih, ngadon ngalamun ari akang. Ieu gerawaler, Kang. Terus di mana ari akang teh?
Coba itu meni nyandak rambutan meni seueur kitu. Buah-buah air mahugi pangintennya Kang. Akang teh di pasar neng. Pugu tadi teh asa hoyong rambutan. Nya makana lami akang di pasar teh kumargi milari nu dagang rambutan meni hese pisan neng. Kitu alasan Raden Samar. Neng, hoyong rambutan teh neng. Sambung Raden Samar. Bari celengok deh nyium tarang Neng Mita. Ngahaja kitu sote supaya Neng Mita jadi lumer. Alim bongana abdi teu diajak-ajak mesi rambutan teh. Walau Neng Mita semu ngabalieur. Raden Samar surti, najan pamajikana ngabalieur, tapi geus katenjo tanda-tandana bakal nyerah. Makana Raden Samar gancang ngarayu. Upami alim rambutan, nya hoyong naon atuh Neng? Sok geura nyarios, ke ku akang di pasihan. Asal ulah hoyong kareta we atawa kapal. Neng Mita teu menembalan, tapi manehna ngaleret pinuh harti. Imutna semu ditahan, mata geregeteun pikeun anu nenjo. Sedengkeun Raden Samar harita ngagarendeng. Cigana pamajikan aing teh ngajak ngesang ieu teh. Aduh, kabeneran keur hayang ieu teh. Sabab aing deung-deuleun wae tadi ke si ibu anu di WC mending ngajebian semu beureum. Kalayan teu talangke deui ngan regeyeng we Neng Mita dipangkuk dibawa ka jero imah. Hoyong di kieu pangintennya Neng teh. Awas ya, moal dibere menge ayeuna mah ku akang Akang rek ngaluarkeun jurus-jurus simpenan Neng. Nya akang gaduh jurus simpenan naon kitu Kang? Nya seueur. Dimimiti gebreg limus, daplok monyet, entep sendok, dugi kagereum nilem akang magaduh Neng. Cek Raden Samar ngagoda pamajikanana. Aduh pugoe Neng Mita jadi gugurin jalan bari seuri sugemaнаker. Biasanya para wargi ari panganten anyar mah kitu, makana kadituna mah teu kadah dicareoskeun lah. Da eta mah khusus kangge kanu tos rarabi. Matakan pikeun ibu-ibu anu gaduh salaki ieu teh hayang geura beres ngupingkeun dongengna. Sabab hayang geura pendak jeung salaki erek nembongkeun anu bentukna jiga sorabi. Lamun teu manggih saminggu eta teh osok deudeuyeun. Di sesa waktu anu can samporet layung koneng katempong ngarias endahna langit danget harita. Mega bodas meuni nyacas bersih taya tedeng aling-aling jiga nggambarkeun bagjana hate Raden Samar jeung Neng Mita anu keur angkleng-angkleungan di lautan kasugemaan dunia. Hanjaka kayan eta beda jauh jeung nu kaalaman ku saurang makhluk nu aya dina dahan caringin gede anu aya di sajeroeun pamakaman Cina. Eta makhluk budina alumuyung malah sakapeung mah jamotrot alatan usahana nyegah Raden Samar kawin jeung bangsa manusia gagal total. Makhluk eta taya lian jin Satria Lodra. Manehna jadi kapidangdung ku sumpahna sorangan waktu kadal janji moal balik ka nagarana. Salila Raden Samar can bisa dicegah jeung bisa dibawa balik. Sedengkeun kanyatanana kiwari jauh tina harepanana. Walah, sial. Ngaing jadi teu bisa balik ka negeri Surasowan gara-gara si Samar jadol. Waduh, kumaha ieu carana ari geus kieu? Sedengkeun kapan ayeuna teh geus kawin si Samarna oge. Waduh. Kilodra harita cinukul sorangan ngahurun balung dina dahan caringin garing di jero komplek makam Cina anu sepi tur geuman kayanana. Beungeutna jelas teu berak, panonna beureum burahay siga kurang hees. Angin peuting
ngaliwatan sela-sela batu jahul ngagaterkeun daun-daun galaring kalakai rabeng haliber hawana leuwih tiis tibatan angin kuburan. Ngaing kieu carana mah kudu mikir jero sangkan aing menang cara bisa misakeun si Samar jeung pamajikanna. Cek Kilodra ngagerentas bari ngagulungkeun tungtung jubahna. Rasa iri dengki nyampur jeung amarah alatan manehna geus meakeun tanaga jeung waktu nyoba sagala cara jeung akal timiti ngamangpaatkeun Cep Indra nepi ka ngaruksak pikiran yang mita. Tapi Raden Samar sakumaha bodona jeung polosna eta pangeran ti Surasowan masih kene bisa leupas tina sagala reka perdaya gaibna. Ngaduh, demi jin jeung sabangsa kaula namun heze-heze pisan si Samar dikakalakeun ku ngaing teh. Dasar ngurang ngajar. Cek Kilodra ngomong sorangan bari ngarampidan dahan jeung dangdaunan nepi ka muguran. Harita dina jero amarahna aya saulas rasa sieun anu jarang dirasa ku manehna ngeunaan sumpahna sok bisi jadi malines ka dirina sorangan. Ki Satria Lodra boga oge rasa karempan bisi dina hiji mangsa dirina teu bisa balik deui ka nagri jin Surasowan gara-gara sumpah jeung janjina anu pernah kakendal di hareupeun Patih Surasowan. Teu jauh ti tempatna Kilodra diu sakolepat haritaya kalangkang di antara rekepna batu jahul. Jirimna jiga haseup pating salesep hideung. Nempok kitu Ki Satria Lodra gancang ngalayang nyegat lajuna jin haseup hideung. Wus jeleg. Ukur sajorelat jirim Kilodra geus ngacegah hareupeun jin haseup hideung. Kilodra. Cek makhluk bongkok jin hideung sorana ngirung matana sabelah deleng sabelah deui panjang ka luhur celina katenjo aneh jiga corong kuritna hideung lestreng. Nasa ngilaing bongkok ngulah surazeri kitu jiga nu wawuh wae deuleu sia ka ngaing juring. Sentak Ki Satria Lodra galak nakar. Lodra naku naon ilaing can balik kene wae Lodra. Ieu ngaing ngutusan Pati Jagatnala deuleu Lodra. Ngedan nengaya naon Ki Pati nepi ka ngutus ngilaing pikeun nepungan kaula deuleu bongkok. Ya dengekeun deuleu Lodra. Ngaing teh kapapancenan tugas pikeun nanyakeun kaayaan Raden Samar. Kulantaran nepi ka danget ieu Raden Samar masih kene can balik sedangkeun ilaing janji moal lila deuleu. Kumaha ayeuna Raden Samar deuleu Lodra? Ngurang ngajar. Bejakeun kaki badi pangnangaing can bisa balik teh kulantaran si Samar kalaka geus kawin jeung bangsa manusia deuleu bongkok. Berarti ilaing jin gagal deuleu Lodra. Paingan atuh Gusti Pati Jagatnala ambek-ambekan wae. Wayana ayeuna mah ilaing kudu balik ka nagri Surasowan. Deusan heula Kanjeng Gusti Pati deuleu Lodra. Moal bisa
mual bisa adalah bonggo. Pikan kaulah kagok borontok kapalang jarambang ay nama adalah. Ngelawi adik ngilaing gerab balik way kaditu. Bejakan way kagibati. Selagi Raden Samar can bisa dicangkalak mangaing mual bisa inca balilan di alam badusa adalah bonggo. Tembal Kilodra maina surti sanajan dititah balik nepungan Kipati tapi eta ukur reka perdaya pikeun ngajebloskeun deui dirina kana kurungan sabab gagal mancen tugas di Kipati. Oh, jadi gitunya. Gatuh, ku ngaing rek dibejakeun masalah eta ka Gusti Pati. Tapi samemena ngilaing kudu narima heula ieu Lodra. Cek Jin Hideung bari sakilat pisan nyapukeun leungeun anu katuhuna ngarah kana beungeut Kilodra. Wut, cebet. Walah. Kilodra ngagoak alatan teu kaburu nyingcet. Manehna teu nyangka Jin bongkok hideung boga kacepetan luar biasa banding kilat. Kudu burak borobot. Awak Kisatria Lodra mecelang neunggar tihang wangunan makam Cina nepi ka paburantak hancur. Nyalah, bangsat. Ngabunguhan sia kangaing. Rasakeun pangwalas tinggaing sia jurig bonggok. Cek Kisatria Lodra ngamuk maena gurinjal gentak hudang. Corelat. Wut. Narajang ku tenggelan saktina Seleber. leungeun Kisatria Lodra anu meber ngadadak manjangan ngagempur Jin Hideung ganas nakar. Celeng corelat. Jin Hideung rikat ngacorelat nyingcet cirimna nyusup kana bumi jiga belut. Strat. Ukur sakilat jurig Hideung geus mucung hul tepat handapeun suku Kilodra. Atuh puguh we Kilodra kacida kagetna nalika sukuna dicekel ku jurig Hideung. Ngan hanjakal maena telat nyingkah sabab Jin Hideung kaburu manten ngabetot sukuna di bawah asup mubui ka jero taneuh. Berat serat gurubu. Kisatria Lodra gugurubugan jiga jair kasaatan nalika dipaksa dibetot asup ka jero bumi. Tapi najan kitu Kisatria Lodra masih keneh boga ilmu simpenan. Maka dina detik eta keneh sat jirim Kisatria Lodra robah jadi haseup bodas pelepes. Atuh puguh we Jin Hideung jadi nyamos sabab Kisatria Lodra geus ngabelesat manten ka awang-awang kabur. Kurang ajar. Lepas oge eta makhluk jurig deh. Ngaing jadi katempuhan kayak kieu mah. Sabab moal waka bisa balik. Salagi si Lodra can beunang mah. Sial. Ngaing jadi kapidangdung di alam manusia ye. Cek Jin Hideung kukulutus. Para wargi sadayana dina waktu anu sarua tepatna di imahna Pasugara saenggeus Raden Samar sare bareng jeung pamajikanana hateneng mita pinuh ku kabagjaan. Manehna ngarasa puas sabab tetela ilmu simpenan salakina timiti daplok monyet gebreg limus ajul gedang dipungkas ku serepet nilem ejeng betrik betok. Manehna ngarasa lugina harita neng mita nepi ka ngagoler bari nyender kana dada salakina bukna ngagurilap katojo ku cahaya lampu kamarna. Kang, Cek neng mita laun, kumaha neng? abi hariwang Kang. Sok bilih akang ngiles deui. Ngiles teu pupuguh Kang. Raden Samar nahan napas. Omongan pamajikan eta rada nyentug oge kana hatena.
Sabab sing dihenteu teu oge pamajikanna pasti geus boga saeutik kacurigaan ka dirina. Raden Samar sadar sakali deui manehna Sologoto geus pasti Rusiah dirina kabongkar. Tapi eta oge ukur samentara. Pikirna teu mungkin dirina bisa ngajaga Rusiah pribadina salilana. Sabab hiji mangsa mah manehna kudu terus terang. Yen dirina teh lain bangsa manusia. Kulantaran moal salawasna dirina bisa tetep renggenek di alam manusia, najan kanyataanna pasti berat. Saayeuna mah Raden Samar bisa keneh nyumputkeun ka hariwangna. Maka dirangkulna Neng Mita beuki pageuh nepi ka gunung sakembarana naplok hampir merecel. Sing tenang Neng, sing tenang. Daku akang oge moal ditinggalkeun ieu Neng. Ceuk Raden Samar, najan hatena mah mimiti dilimpudan ku kabingung. Kang, Cek Neng Mita sembung harewos. Naon deui Neng? bilih bade nambih deui Kang. Moal Neng, moal. Enjing di we capek bilih lecet Neng. Akhirna ari kudu di toyong-tong mah Raden Samar jadi nyerah sanajan kesebutna keur pangantenan anyar. Sedangkan di luar hawa peuting ngadak robah jadi wingit. Di sabudeureun imah pasugara lampu-lampu taman dumadakan rebrai jiga nu diome. Sora manuk koreak ngear luhureun suhunan. Sora anjing di imah tetangga kadenge rageg. Kabeneran waktu eta Mangkori satpamna masih keneh nyileuk nalika aya sora-sora aneh jiga kitu teh. Bu ambu narek aya naon ieu? Tara-taraning hawa meuni keung kieu. Coba eta manuk koreak meuni geger kitu disada. Aduh. Boa-boa rek aya dedemit kitunya euy. Ih. Kitu harit Pak. Cek Neng punten, cek Mangkori. Ngagerendang bari nyundut rokok pikeun batur rasa kakeung. Dina nalika keur kitu Breng. kacat pos satpam ngadadak breng ngagembreng jiga ditabuh. Barang jeung kitu panto pos muka ku sorangan. Brak. Atuh puguh we pikeun Mangkori ka cidaruasna. Maena kentak nyempod kana popojok bari nyiapkeun teteunggeulna. Panonna teu ngicep-ngicep ka pelebah lawang panto anu muka sorangan. Sanggeus sababaraha detik ditempokeun tetela eueuhna naon. Mangkori gancang nginum heula pikeun ngaleungitkeun rasa karuasna. Ai. Naon euy? Asa kakaraeun aya nu kararitu. Kaca ngadadak sadeuna kolan panto muka sorangan. Jung kaditu bisa anu katincak teu dihaja. Aduh hampura da teu katenjo ku mata kuring mah. Jing gerainca geranyingka kasabrang ka Palembang. Cek Mangkori semu ngageter. Teu lila no atuh Seor. Hus jablung gomrang. Sagelombang angin nembrag panto gerbang katembrag nepi ka rungkadna. Goak. Atuh Mangkori ngagoak bakat ku soak bari cocorowokan minta tulung ka jalman we di imah. Tolong. Aya jurig ngamuk, jurig. Jang Samar, tolong jang. Harita kabeneran Raden Samar can sare waktu ngadenge Mangkori satpamna gogorowokan minta tulung. Maka maena gentak lumpat muruk keluar dituturkeun ku Neng Mita. Geus nepi keluar gancang Raden Samar tumanya. Aya naon Mang? Sing tenang Mang. Ieu kuring ieu, aya naon Mang? Cek Raden Samar nenangkeun Mangkori. Aya jurig ngamuk jang. Aya jurig. Itu. Panto gerbang diruntuhkeun jang.
Astagfirullahalazim. Boa-boa ya. Raden Samar mencerong ke pelebah panto gerbang anu rungkad. Kurang ajar. Si Satria Lodra mimiti neror ka aing. Awas ya Satria Lodra. Ayeuna aing cicing soteh kulantaran can aya kasempetan deuleu. Tempokeun hiji mangsa sia pasti diberi ku aing sia. Gerendeng Raden Samar. Kang, kade bidayana naon Kang? Cek Neng Mita jadi hariwang campur sieun meni muntang kana leungeun salakina. Tenang Neng, tenang, insyaallah. Ieu moal aya naon. Kumargi tos teu aya anu ngaganguna oge, tos teu aya. Mangkori ulah sieun. Datos kabur ieu jurigna oge mang. Tenang. Kitu cek Raden Samar. Memang bener. Saenggeus Raden Samar aya di luar mah kayaan jadi biasa deui. Manuk koreak jeung anjing kiwari jadi jempek. Saterusna Mangkori jeung Raden Samar tuluy nangtungkeun deui panto gerbang pikeun samentara supaya teu ngagoler ngahalangan jalan. Tapi karek oge nangtukeun gerbang. No atuh. Ari ujug-ujug. Olo. Waktos na kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.